Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rabes. Tos tepang deui dina channel nyata. Sudah Bala Mola. Tah kalasan urang teh Kang Arif Kang Heru ayeuna teh bade ngaliput di Tasikmalaya. Dina acara nana hajat buruan ngumpak galunggung, ngumpak pakaran galunggung di bulan Mulid. Nyucikeun diri ngistrenan alam. Jaga lembur, aku rejek batur, pancen dina galunggung. Nah, jadi anu tebih teh ayeuna urang diraketkeun nya. Tos raket mah urang teh urang paheutkeun. Nah hijikeun anu disebat naon teh? Saikatan. Sapertos ieu abdi ngangge ikat, Kang Arif ngangge ikat, Kang Heru mah teu ngangge. Berarti dacan saikatan. Apa ya nawa. Gitu. Sareng mugia penonton para subscriber Sunana Budak Ora, pokona mah anu nonton ieu cing dipasihan kesehatan segala rupina, rezekina anu barokah, anu non rahayu tur rahayu segala rupina eta. Intina abdi oge teh urang ngucap syukur sama para kanca masih kena tiasa dipasihan kanikmatan kesehatan tiasa ngadamel konten anu ayeuna anu bade didamelkeun bade ditonton ku para pemirsa eta. Terus kumaha Kang Arif? Ya panjenengan ayeuna mah tong hilang eta keluarga Tasikmalaya. Ya pokona mah nonton terus ieu nya tolong di skip upami tiasa mah di sharekeun. Seureun lah. Seureun. Tong ka oge. Like subrekna tah, subrekna ieu klikeun. Kareneng mah keren. Seureun tah. Kumaha dicek. Gitu kayaknya. Terus kumaha deui? Ayo kumaha? Atas. Aduh, atas. Atas. Atas sekali. Segitu we. Nah gitulah pangitan gaya tercakap nah deui atuh da pangitan urang mah urang nontonkeun heula ieu. Nah, bener. Nah gitu tah para subscribe urang anu setia saya aw. Oh, bukan nama ayeuna urang WD nya. WD ya tuh. Nonton. Nonton, tah eta nonton. Deketkeun geus deket urang ngayutkeun geus langayut urang paheutkeun geus paheut silik wangikeun. Negara geus lawas pindah saburakna pajajaran.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pangitan acara tos beres segala rupina. Ayeuna urang taros ka eta nyaeta ka Ibu Haji Isa. Ka taros ayeuna. Ibu kumaha acara ieu sampai tos beres segala rupina. Alhamdulillah. Nanti uleman di Kang Anton Serian, ketua penyelenggara. Nyaeta hajat buruan ngumpak galunggung. Eta teh anu eusi acarana teh memang tos teu direk deui. Marehanan di Sumedang oge name kamari diayakeun. Kami di Sumedang mah nyumbah pusaka. Tadi oge sami maksana mah eta ngumbah pakarang-pakarang anu aya di sabudeureun ieu daerah. Atanapi anu langkung luas nama Pajajaran. Pajajaran anyar. Pajajaran anyar. Janten tiasa sahawe nyandak barangna, tetapi pakarangna atanapi langkung diterah pusakana tiasa dikumah di ieu patok-patan. Malihanan aya oge ieu teh kawin cai. Rupi-rupi cai di mana. Ibu tegas nyebat tinggi dieu kadah urang runtut eta mah. Ieu teh kanggo kaula muda mah estuning penting kadah apal supados urang ulah dugikeun ka budaya urang leungit ku alam ayeuna nyaeta milenial. Teu naon-naon urang ge eta milenial ngikuti acara ngikuti ku kawira kiwari ayeuna zaman teknologi eta urang kedah tapi emut ulah pokok ka Purwadaksi. Eta urang teh kudu apal ka budaya. Budaya teh lain hartina non entertain. Igel-igelan gitu sanes budaya teh nya budi jeung daya. Eta ku urang tah kaula muda omat ieu budaya urang ku urang kedah dipertahankan. Ulah dugikeun ka silih ku junti. Eta. Jati ka silih ku junti tah ulirih kitu. Saha deui nu rek miara budaya urang lamun teu urang sorangan. Dimimiti urang we heula. Kadulur urang, kababaturan urang, ka komunitas urang insyaallah. Urang bakal tetap aya di budayana masing-masing. Tah kitu bener ngarit ya. Hatur nuhun pisan Ibu Haji, hatur nuhun pisan. Pilih aya di Bapak, mangga Bapak. Cekap. Tadi bener nyarios muka payunan. Kabar nyarios muka payunan. Gua kalian Punya makanya tadi dah ya karasan guru abdi karasan oge sami karasan Bu Haji teh tokoh ti budaya perwakilan di Sumedang ya ketua Padepokan Sekarwangi oge karasan padepokan nama tadi panginten anu geus disebatkeun ku Ibu Haji segala rupina mah eta lah cekap ieu ti guru abdi ya kedah nama nyarios heula kumaha kesimpulanna. Mangga Bapak. Mangga kapayun apa kapayun. Intina mah panginten dina hal ngamumule budaya anu ayeuna ku urang nuju di Pilampah mugia khususna anu kaum muda. Naon sabab ayeuna teh Pajajaran anyar simkuring harapkeun sadayana kaula muda nu aya di Sumedang khususna umumna di Pajajaran tiasa ngajalankeun atawa nuluykeun naon anu kapungkur dicita-citakeun ku kaurung-kaurung sadaya. Sakitu cek apa ente? Saya bisa entah eta naon pokona kita harus tanya sampai atas salajengna lampung macam sundana barudak ngora.